sarana tekanan ekonomi bibi mana pika tekan digawe ke Saudi Arabia jadi TKW bener sesemet bibi hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeli bibi kabeli ngan didinya di Cipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampe eta basales HP atuh tape gitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae nya kumaha talalakon di Arabia teh boga dunungan teh guru SD kasep garwana teteh can gaduh putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah anolekat ngahaja jigan anolekat rarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar bari anolekat ai eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari jeung boleklak ping-ping kemana karep sangeunana si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget cacan angkat meureun kabita nempo ping-ping bibi bolo bari yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh dipangku bibi dipangku dibawa ke tempat tidur bolo bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget lain mun urang enta tulu ngajerit nah ka atuh lain menta tulu ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga meni jempe we da puguh genah ongkoh jeung bibi oge heuh isukna kalah nawaran tuh deui isukna ditawaran dewe ku bibi teh ada perkosa deui ngorot cing ini ongko pamerena gede tamanganna berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng sarua jeung nu si Dedi Agil marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh waduh keremet awas make helm godeg teh ka dieu tah bobogaanana wah suka si Benyang spektakuler sama si Benyang we nya gede nyampanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah kerenyem di lembi marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nu ka nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup ku hirup hayang senang hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bageur wah sabibieun silaka doraka na bibi madanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya benar polos pisan di sini mah tadi nama disebut oge bibi mah sampah masyarakat ye ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek pasar tuh teh eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna dan nyak itu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oge gini
Aing ngaliwat bibi teh moro kana cingkara cewis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat. Nyebut naon ge hamur kanyut. Da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi. Apa uninga neng Bandar Doma Dayat. Meureun. Eta geus ngasaan bibi teh. Ah mimiti diperkosa teh ku eta. Masuk di beja-beja di marukana aduh ampun bibi ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng kadek neng kene ku bibi sila kadorakana mah neng mah entong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh bisi asup kana buset buser aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisah domba saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod ta ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi mak neng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kadek sing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah sengkaleng awewe mah masih cara lalaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kongsi ngagetrik-getrik bibi baheula aduh putan teh ngeureuy ieu ka bibi sing ngaraos obat teuing tepira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh ditukeran ku lauk eta mah lauk nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah dugi kakak alaman ku neng mah umat percanten salira mah parantos pinuh ku didikan rohani jeung jasmani aswatama geus nepi sampurasun sang panita aduh neng bibi mah aya tamu aduh tobat teh wartoskeun atuh Kakang jeung Rama rumawi hayu ama gelis aya tamu ama aya sampurasun rampes sampurasun rampes
para satri geningan itu tamu teseurcing di sangar prangatan sayogikeun tempat naheur cai inggih bangga aduh ai wilujeng tepang nuhun kasepuhan damang aya hibar amuing mangaling-iling punyung kasih punyung sembah kopi hatur ditampi nuhun mangga lingi ngenakeun tah ieu pun anak Aswatama oh ieu teh putra pun anak mangga lingi mana putri nanya mah encan tenang Sampurasun rampes mangga lingi mana awewe mah encan pisan cari hayang gerak ninggal kumaha teh rupana awewe Kersah yang widi amuing dede asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureut hapunten sakali deui ieu sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul
maksad teh aya pikir naon ieu teu reuwas kaula teh. Satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres. Parantos uninga yen mang dorna parantos. Terus jadi Tak kasohor mang mah. kan pedacan jadi haji. Tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh. Oh eta teh putra, pun anak. Si mencenges lalaki ngan hiji-hijina. Aswatama ngaranna wadana Senen, hobina mancing. Mancing, Sakapeung sok ngadu japati. ngadu japati. Iya. Sakali-kali nyaeta sok adan di masjid. Can nepi can jadi haji kalau Leres. Ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun. Ieu pun anak. Leres. Tuh itu tuh Citra Yuda. Gerak. Nuhun. Mana awewena teh? Awewena mana? Kacan rupina. Tah. Ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anyang sono. Kaduana perkawis ngenalkeun, katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan. Leres. Tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina. Ngaranna Aswatama tak ieu buktosna. Leres. Da puguh ka anak atuh. Tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna. Komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering. Tuang putra teh teu damang, udur. Teu damang naon? Ari udurna teh sanes kanker sanes liper. Tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara. Katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di ieu tempat teh aya mawar bodas. Aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak. Manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak. Bade dipetik manawi gitu. geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri. Leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh kakasihna Lila Ningrum. Leres cocok Nila ningrum cenah. Ngora mah nunu. wartosna eta Lila Ningrum teh teu acan aya can gaduh salaki. Ai nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansani dieu teh nya. Ai nila kancana teh mah leres. Kade eta Dewi Nila Ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si Kaep. Nya ge leutik bangor teh jelema teh. Solonos teh. Bisi diharewosan ku Mantri Baran. Nya leres. Tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumang poh tanaga emutan sareng sajabina. Tak kitu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku Bagja sepuh. Malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula. Kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh. Cocok sami atuh. Sami. Komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita. Kitu ceuk mah oge.
mung di dieu mah teu acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan dan di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge aswata mah parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh di mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilemu eta mah aret atuh ai nya aretnya tos digentos itu yang mah kumaha bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaekeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah tinggal ya mah kaula mah bagja wae nanging da nya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kana ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras dai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararase di jalan digabrug itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja ulu cing atuh ayeuna mah kumaha nya urang tanya we pun anak nah beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra nyai nen cenah nen tuh nila ningrum bibi man lan cing ka itu wayahna bibi kaula madamu teu hayang jeung hareup oge kaula teh teu hayang kanu kararitu wayahna aku ku sampean bibi wayahna yap ka dieu anak ki tatan nira tangan demang datan nira tangan demane wa pagulingan rana denera Kang Sabya Prapta ngahaturkeun semah maktos ama lain lihat ningrum nyimbeb tuh cilaka aing ye cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai geus moal daekeun anu teh mana sia teh nah kabina-bina teh ngasuat teh badut batalkeun sia batalkeun era aing era daso ge mah daekeun mah oh Jawa suata aduh ampun teh lah mata teh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug nepi ka kitu bebeng mah tong boro maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah maneh we aya di desa milarian tanah sareng doma bade milarian tanah keur kanang doma mangge nya gaduh petet ti Haji Nugraha nya anak si cantik
pada milarian tanah sakantenan pada melak jukutna mentawai ka Haji Apo era mang teh jukut tak kitu sanes bade ngalamar ieu mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabina-bina teuing aing jadi wayahna nyai encan teu sepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga dianjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh mah ai aswatama kumaha teh teh ceuk aing oge sia teh keblok hai kabina-bina teh sia dewok aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make ipekah oge atuh iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti ieu atuh ka itu meureun teu ditarima nyai meningkat Citarum teu teuingeun dek ngaramet dewe di Pak Haji Apo meninggalah remis gitu geuning kawiwirang kolot sia teh aswatama nepi ka kitu lain panon teh eta kahayang teh teu mungkin mending BKI ama kasep dek dipilarian ku kaula tingalikeun hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku tambah cangkeul bisa nyalendorkeun atukeun bae sugane aya nu ngurus kawin ke nya teu ku anakna ku bapana ampek ku sia ke nya nah kawin minat teuing bope kumana ieu tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang nya mas kawin nanti atuh bari ngantosan itu tuangeun teu kedah kebantun mang oge dikasabeuleun pisan sia Aswatama nu ampun da keukeun wae teh kulon Aswatama teh bari ngalamar nanging nya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten heureui teh mah heureui penastik kersayang tumampara Aswatama ngamuk bakatingku ajrih kurerencangan ditabrak keayaan tempat hingga ngagebrai pantona eces jentre perteleng emang bolet Dewi Nilan Ningrum dan taparah deui Aswatama ngagusur Dewi Nilan Ningrum obat nyai ama tulungan puta dipaksa ama oi aduh ampun teuing nuhun ama kumaha bi teh nyai digusur pada dipaksa putra kana laki kasebelah kabina-bina amit-amit udah siap dihina aing bener camplak kaget tenera haningali kaget tenera haningali kaget maka kira-kira kaget tenera ya ingkang haningali ya
ajar mah nemongkeun awewe kamana karep sidik anak sampean mah nila ningrum etar bieu da itu ge anak kaula keneh nu cika bangsat ngahina luar biasa sabalikna sampean dek ngahina ka anak kaula utang pati berapati utang bilang pahilang simulati tegah ya apa kon wani barang aku rawani teuing ngapaku lanang pelanang maju dor ya Perwira Bagiana
Sugan teh lain raya tas goblok geuning bukti nama putri nama geulis cocongik panita gejul teh dilejokeun bibijieun eta nu kamu gaina luar biasa ka urang astina ngapremeh ngaja aing membawa harta kakayaan nu asih di pulang sengit mere nu dewok dengan aing kasinggung aing. Ale. Ale aing keur makan ewak manusia model gitu. Aja. Geuning bukti nama geulis ya anak teh. Ada kaula teh can tamat atuh ngomong teh. Bener. Ieu modar ujung cing parolotot. Kata ngabobodo. Ngahina anjeun ka kaum ibu. Biji teh ti saha sampean. Wah, ya. Ngahina pasar. Hai. Wah. Ya. Ya. Rasa kunyuk. Ulah nafsu teuing atuh. Tengeulan nepi ka tarariis gitu. Acan goblok. Tengeulan aing meureuy deui. Ayeuna ditampiling pake tos ya utak geuting. Tong disebut urang Arjasari aing teu bisa kitu mah. Hah? Sebalik kanan mana bukti mana tengah lawan ya jika na punah taku hiji ge punah ku hiji ge kamana karep pes yang ngomong teh kawaslin panita manya tenggelan 11 kudu punah ku hiji cing balik ngitung teh euy. Cing balik ngitung teh euy. 10 deui tungakna. Oh jadi kedah dipunahan. Iya, balik ngaran sampean. Paduli. Eueuh turunan teh ditu na keur Citra Yuda. Kudu jan pasal. Montong ngarewas goblok. Marukana meureun aing dek sieun sanajan mana bisa ngukir langit. Ngapa beda? Aing moal ngejar satu jang beas oge deuleuh. Eueuh aing turunan. Montong ngarewas ya goblok. Oh turunan aing teh pasal jeung itu. Tuh. Tuh, sia. Lompat tas si goblok. Marukana meureun si ma aing teh si marhaya. Sieun euy. Si ma aing teh hayang ya howe aing mah deuleuh. Nepi ka teu euy leuting ngomora nepi ka kolot eta euy. Kalakuan era-eranya. Naon teh radio naon?
Ayo ngomong di bulan itu. Nyeun kaonaran di saban tempat. Di zaman Atmaja Cikebar itu. Cing nasihat bakal modal ge tampola jiga batur mah salat sameang rajeun ka masjid sia nyokot sajadah. Di zaman nama Atmaja Cikebar gitu. Nah, itu para saya gitu. Nu hajat meureun. Sajadi. Wake jeung nyeun kaonaran di Padepokan deuleu. Urang Padepokan teh tukang usik, tukang silat kabeh deuleu. Ulah nganggap enteng euy. Nya nu pas saya jeung nama. Pisah karunya. Di bola mana teh? Hayang aing mah ribut jeung nu gede sungut teh. Sing harepan deuleu aing. Goblok panitan leluh aing. Ngirimkeun ganggaung warjit guna-guna ngabeledak kana hulu aing. Moal mati panita moal deuleu. Ngan lieur seutik. Goblok euy ninggal kana hulu euy. Ninggal kana hulu euy. Nganggap nu lain-lain ka Padepokan taluh galong geng warjit diomongkeun aing dalanya. Eta nepi ka kitu leluh aing. Goblok kabeh. Anu neungel kana hulu aing teh sia. Aing sok Goblok sia. Marukana aing dek sieuneuan meureun. Sok sia aya jalan. Goblok hulu aing dinton. Kumaha lamun beno aing reuneuh? Goblok. Ke naon maksudna sia teh? ai si lain. Maka jeung neungel kana hulu aing. Ai si lain datang ka Padepokan arek naon? Por. Wajar we lalaki mah ngalamar ka awewe. Wajar. Heeh. Bener, wajar bener. Sarupa gitu rupa eta. Tapi eta ditarima henteu bogoheun awewe teh ka asuata mah anak dorna teh. Teuing. Heeh. Aing ngalamar ka nu geulis ngan ti ditu mere langsung. Mere demok. Panteungeunna aing kasinggung. Mun keur mah nempek pantes keur sia mah. Aduh. Awe bobong kitu mah. Sarua busuk lapar. Ulah ngahina hade goreng ti Allah. Nu babang nu ceking nu geulis anu pagek le tarimakeun ku si laing da. Setan. Selera aing mulai nu kitu dulu. Sararea ge kitu ai selera mah hayang ka nu geulis. Hayang ka nu beunghar ka anak penak, tapi diparengkeun ku Allah jodona ka nu eueuh cangkengan. Tampi. Dengekeun ku sia. Tebeungeut tepi kasarupa jeung aing. Namlek dia aduh. Jika rai raka we. Ya, si laing pipilueun kana urusan dewek. Lamun didinya hayang pasea jeung anu ngaran Cit Rayuda. Saeutik gedena sia teh kudu loba pangabisa. Di antarana Bisa karate, judo, tinju, jujutsu, silat, kakara, gelut jeung aing. isup ngadu Lain seuri. Nganggap enteng ka urang dia, nganggap eueuh pangabisa. Dah. Awak bajigrag kitu mah eueuh tipe silat eueuh. Mu nyatu teuing. Hayang dibuktikan. Lamun sia bisa silat buktoskeun. Sabab dina silat mah deuleu tina gerak-gerik oge geus kaciri.
tina rina tina rengkak paripola kuda-kuda buktoskeun Deurekeun ku sia. sok leuleuh ai harinya masih tukang sila sok buktikeun kanyuta kacabak euy aduh lamun dina reng-reng mah ieu mah reng-rengan mah mun dina doma mah doma anu kalaka nyatu teh geuning Engka padung dugiur. Urang teh mungkin pana bisa kuring ka sia eta. Percaya itu geuning tuh kenang ngeklak we aduh nu gelo deuleu aduh sungkawa percaya si abang tanya cing kira-kira Rek ngalang-lang nu jadi anak. Kasurupan meureun. Anaknya saha? Menang beja. Anak kami Reka Sinen. Lancetna si Agi. Ai didengekeun ku kami sorak nama alus. Anaha eta sakulah lea ka tukang gaul. Caritana cager we geus. Cek ieu teh sia teh rek ngigel rek naon teh? buru cager lu. Coba manya aya silat tontonan gitu keur pamacak ieu we sia tah silat mah tah deleukeun usik silat padahal bergug ya alus aing goblok nyingka sia kitu bedewi ai sugan aing si badot kurang ajar jin kafir sia teh deuleu Ya alus teh cakang aku Pak Asep. balik sia goblok Si anjing. Hei, wanita lu tadi
paingan sia di kaleri pegang geuleunya teh we kitu da urang tuluykeun deui jeung aing panita goblok tapi sini hayang nyaho aing mah deuleu utang pati bayar pati utang urang bayar wirang marukana meureun aing rek ngejudge moal keur aing Tobat. Gerak bebeja ke Pak Asep dulu. Allah mau dipangmenangkeun. Bu cilaka. Sugan aing eueuh jin kafir di dieu. Aduh aswatama. Kauleun. Tong dituluykeun bahaya kasep. Bahaya dina awetna oge bakat terus papaseaan. Balik bahaya hirup bet getas harupateun gitu pira ku si nyai kudu boga salaki ka jalma model gitu duduh nyai anak ieu Sabab teuwi di pangeran Sabab teuwi di pangeran saking prawing wang tinalangan ya ampe yoga adik irina sekarapin uji sekarapin nyebar kastori banglus lampahe pun ieu Kurawa budal katauran tunda lampah eta kacarios ieu aya raja ti nagara Sela Bengkah Prabu Durgalapati anu salamitna ieu sasat katarik kata jika pati-pati ku ieu Dewi Nilaningrum ngalet ngengkei ngabadalet ngemat-ngemat nyatang pinang bangsa siluman silmin maksad ngalamar ka ieu pertapan banyu kancana pengawakan jangkung gede Simardada
sapa medale pun tina kendingane pun bendrong Raden. Lukut naon nagara wilubuh kideng jadi bodas dada antel kana bumi buluan belut jangan orai can bisa kagono nyai muawa kawangsul ka negara akang patih kaulah menta pangrojong lati sarerea yi bangga ya nilanding room mun teh mah anjeun teu kauntung tipung kata Mang Beas laksana kapidurian tina harti akang baka ngemasing pati tumekaning perlayan tubat ayo reureuh heula tina sape nggih mangga Cipelang cipangayana cenanu mari kita jumlah wala dia wala tam semata iya ayo kumpul urang garap sasarengan mulai geningan bari lepat nama tinggal dang dosan dereng lagi aya pangesto ulah sawadana saudara bade milarian jukut bade ngarit sadirate jika unang uing nya benar Francis alah doa kene dunungan uing cinga jodoh ka Dewi Nilaning rumah ye doa dalam muntia mah ngajodoh meureun uing teh meunang bonus heueuh